Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna sadayana sanarehat. Mugia orang sadayana aya dina panangtengan Gusti Nu Maha Ghafur. Amin. Barudak dinten ayeuna urang mincak kana praktek pupujian. Kita milihna tadi tengiring Google Meet. Tugasna nyaeta anu kahiji instruksina hidup pilih salah sahiji pupujian anu aya di daerah hidup sewang-sewangan. Teruskeun ka kulawarga atanapi sahawae anu aya di bumi ngeunaan pupujian nu sok dinadomkeun di daerah sewang-sewangan. Anu kadua sabada hidup tos naroskeun terus diapalkeun pupujianana. Katilu terus apal pupujianana hidup tiasa tes atawa nadomkeunana ka opat jalmi nu aya di bumi. Janten teu kada repot-repot nu kaluar nya nu aya di bumi we opat urang. Bade bapa, bade mama, bade raka atau nanti sawae nu caket di bumi. Terus upami atos tangke dieusian formatna ku bapa dikintunkeun ke dina Google Classroom. Terus paling elat dikempalkeun kaping 18 November 2020. Nu kada dikempalkeun nyata nu kahiji bukti form penilaian nu kada dieusian ditawis. Terus anu kadua foto kolase foto nuju dites nadomkeun pupujian. Anu katilu kirimkan oge voice note pupujianana, jadi cekap terkadang ngadamel video tapi voice note pupujianana. Terakhir ulah hilap nami sareng kelasna sakitu kanggo praktek pupujian dinten ayeuna ulah hilap dikerjakeun saupama aya patarosan mangga tiasa WhatsApp Bapak Ilham. Kitu anu kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.